punten. Tukang warung teh kabluk ting. Ampun aing mah. Ini mana? Kanyuk di sianya ka dia. Teu pira. Hanya kieu yang kayak mau di sawah. Mana baru ulin ka sawah, bari ngagayam nu kieu. Oke, nya. Nganaon di aranyukan wae pokok ku salarea. Bekiriut ya hulu ke mana riut. Ayeuna mikir harutang. Ukur balanya aja coba tembok ku maneh. Beak aing mah geus teu bukan naon. Tenang lah, kagak dibayar. Utang sakit-sakit. Paling hutang 50.000 deh. Ampun aing mah. 50.000 naon tah? Tenyokeun ieu geus sabaraha tah? Dina buku geus pinuh nu maneh teh. Ieu harek mayarna, maneh bulanan teu pugu, ieu gaji teu pugu. Ai eta mending sababaraha ieu hutang mending sakieu we di mana ieu bayareunana? Da eueuh deui atuh ieu teh keur balanya. Naon teh nya sora riweuh-riweuh teh. Ieu teh jelema teh kunaon ini? Mending bawe ating hutang sakit tuh. Tenang ku angke dibayar. Yalah, misalnya. Nganyu, ayo, butuh ka duit. Bae we. Ampun aing mah tukang warung. Aduh, nganyuk ciki geumeuh hares se. Ampun, nganyuk ciki tilu ciki geumeuh banget pelit berit teuing. Aduh, aing mah. Jaga kudu ka mana ieu teh si saraceng di eueuh. Mending ka cicing heula disaungi mah ah. Sirak tadi deh ah. Mana ping keur naon cicing di dinya? Ceng. Ngajarog disaung sorangan aya naon? Nyata aing teh paruh udah gidig tadi teh. Euy teh udah gidig hayang barang dahar nganyuk ka warung. Teu dibere tadi teh aing mah. Mawage bari ciki bari jeung maksa tadi. Kumaha sarananya supaya hayang menang ieu Cina mere? Oh, heueuh nyaho aing ge ti warung si Mak Peditalin. Heueuh pasti nak kitu. Tenang ku aing urang gawean cicing kumaneh mah pokona dagoan di dieu. Heueuh aing ku aing gawean. Untuk penyamaran. Assalamualaikum Neng. Waalaikumsalam. Pasihan Neng. Amang teh tos 3 dinten can tuang Neng. Awatos ting Bapak, mangalingi atuh di dieu calik. Ayo Pak, pada dieu calik yuk. Di dieu urang eta ngobrol-ngobrol. Ngobrol. Bapak, kumaha abdi ge sami di dieu teh warung. Tos teu nanaon teu sepi wae, ana hoyong kumaha Bapak abdi naroskeun ka Bapak Sugan aya solusi ti Bapak. Abdi icaran hoyong majeng deui. Oh, kitu nya Neng. Karunya teuing atuh kitu mah. Ka dieu atuh. Sugan urang sanangatan ku Bapak. Nyokot cai sagelas mah sugan. Kurang jihad ku Bapak. Cik buru nyokot cai sagelas mah. Oh, kitunya Pak. Nya abdi nyanak cai atuh nya sakedap ke. Mudah-mudahan we atuh sing aya mangunatna. Pak, cairna atuh nyunkeun eta. Heeh, cicing. Aduh, Neng.
syarat nangan berat ya teh Neng. Tapi lamun Neng satuju mah ku bapaknya dituluykeun. Tuh, aduh Neng dicaritakeun. Bisi bapak teh pajarkeun kumaha. Ai teu dicaritakeun. Dabongan Neng nanyakeun. Neng, boga Neng keur syaratna duit 50.000. Aya apa 50.000 mah kayak cenah kilanyak abi cara. Hatur nuhun. Ridho ieu teh Ridho. Ridho. Ieu cai banyur-banyurkeun kabeh sakuriling warung. Insyaallah mudah-mudahan ieu warung maneh lakunya. Ya cai. Cek. Hatur nuhun. Abah mah sakitu. Abah mah rek pamit. Rek hariturinya. Tunuhun. Sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bing. Berhasil. Si tukang warung padi teh beudang ku aing duitna. Mantap ceng, bisaan mana nih ceng? Tupat tipu nama, hebat, bener hebat. Come on, kita jajan. Hayu. Yuk.